Abu Yazid orokene di jero beteng indungna dahar nu teu jelas ngamuk di jero. Datang ka kaget indung aku ngamuk budak. Datang ka lamun geus datang ka tikoro utah deui ku amukan Abu Yazid al-Bistami di jero beteng. Masyaallah karim, kurang lamun inget kadinya pohara amat Gusti Allah. Dek kajadikeun seseorang anu istimewa di jero beteng keneh. Lamun tadi Kangjeng Nabi Musa teu daekeun Yusuf geus kaluar, ja emang tadina ge ti indungna ieu. Ieu mah indungna keur carita indungna. Nginum asal teu jelas, baru dah satu ketika indungna dikiriman ku pemerintah. Di jalan kene geus ngamuk. Di jalan kene indungna dikiriman ku pemerintah geus ngamuk bae. Wah, cak indungna pasti teu beres ya dahareun nu bakal datang bae ieu. Ngamuk ajol-ajolan, ngamuk. Begitu datang kalawang, wah langsung utah-utahan pamajikanana. Encan ge di dahar geus utah-utahan. Coba cak pamajikanana, cak indungna, inditkeun eta inditkeun barang dahar ti pamarentah, inditkeun, diinditkeun gajah tentrem. Coba Haji Pendi. 180 derajat bedana. Ya Allah ya Rabbi. Nah kos gitulah Abu Yazid al-Bistami nu mantak diangkat jadi kutubul Syekhul Mursyid dari seluruh thariqah. Terus keluarlah Abu Yazid al-Bistami teu pernah ngadahar, teu pernah barang dahar lamun lain nu halal jasa. Bahkan pernah terjadi ketika di Ais, indungna masih nyusuan keneh kan kanyana. Ngadaharlah barang menang pamere nu jelas eta teh pedagang nu jelas pedagangna teu jujur. Begitu didahar ku indungna Abu Yazid al-Bistamina di Ais kede can boga tanaga orok berem kakaratnya 2 poe 3 poe orok berem bisa nepak kadaharan nu deuk didahar ku indung plak. Namun Haji Pedi what asana ieu mah ya lain deui mah kageteun indungna ya Allah ya Rabbi munajatlah indungna ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi abdi teh ieu ngandung budakmu ieu kok aya perbedaan nah Gusti selalu berontak bae di jero beteng hingga ketika abdi rek barang dahar hiji dahareun ieu teh kok ditepak aya naon Gusti abdi nyuhunkeun petunjuk Gusti langsung peting nasara indung ngimpi kapanggih jeung Gusti Allah ya Allah eta ngimpi urang mah jeung kunti anak uyang aing mangimpi urang mah sakunaon itu urangnya sarengkosan aing ngimpi diundang budak anjing hideung aduh hadeuna ge hudang aing lain pika tadi aing hudangkeun capek aing impian urang mah kos kitu bae gimana kubahata eta teh geus disimpulkeun bae teu nyaritakeun kos kumaha ngan disimpulkeun eta langsung ti Gusti Allah cak Gusti Allah wahai Ibu Yazid kaula deuk ngajadikeun hamba kaula nu ngaran Abu Yazid al-Bistami urang Bistom melalui rahim anjeun ku kula deuk dijadikeun manusia nu pangsucina sadunya setelah nabi kaula mantak dijaga ku kaula di jero beteng keneh ketika anjeun deuk barang dahar nu teu jelas jana berontak ku dijaga ku kaula masyaallah maha kawasa Allah ialah wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbi tinggal kuari introspeksi jeung diri urang mun tadi Kangjeng Nabi Musa seperti kitu istimewana mun urang nyaritakeun Tuhan Syekh Abdul Qadir sakitu hebatna bulan Ramadan ge puasa mun urang nyaritakeun Abu Yazid al-Bistami Syekhul Mursyid seluruh thariqah seperti eta poharana coba ka diri urang geus datang ka mana urang ngadaharan riba geus datang ka mana urang ngadaharan perkara-perkara dahareun jeung inuman nu teu jelas nuluykeun ayat anu kamari di mana kamari Gusti Allah ngajelaskeun bahwa kamaha kawasaan Allah ketika Allah dek nurunkeun hujan ka hiji daerah dimimitian ku Gusti Allah secara syariat Allah nyiptakeun angin jang nyedot cai laut
disedotlah ku angin cai laut dibawa ka luhur di luhur hidung mega didinyala Allah memerintahkan angin supaya niup sesuai jeung perintah Allah mesti dikamanakeun ieu tiupanana cek Allah kacikupakeun cek Allah ka pasar kemiskeun cek Allah ka tangerangkeun cek Allah ka balarajakeun ieu angin mah sesuai jeung perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun urang napakuran tentang hujan, kadang-kadang di lembur eta hujan di lembur urang eueuh. Belah ditu hujan di lembur urang macan hujan. Di lembur anu hujan di urang macan hujan keneh bae. Ketika di urang hujan di daerah anu mah henteu, ieulah maha kawasa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika eta hujan teh diturunkeun sesuai jeung perintah Gusti Allah. Di daerah mana nuku Gusti Allah diperintahkeunana diturunkanlah diawali ku kilat diawali ku pendahuluan heulan guludu kitulah Allah Subhanahu wa taala dek nurunkeun hujan kemudian hujan nu diturunkeunana teh henteu sambarangan lantaran hiji-hijina tetes hujan teh ieu aya malaikatan. Wa akhraja Abu Syekh aidan anil Hakim qala balagani annahu yunzalu ma'al matar minal malaikati aktsaru min waladi Adam wa waladi Iblis. Diturunkeun babarengan jeung hujan, malaikat leuwih loba tibatan anak Adam jeung tibatan anak-anak Iblis ku loba-lobaan. Per tetes aya malaikat nuku Allah dititah ngabarengan cai hujan yusuna kulla qatratin ngajagaan tiap tetes nu dek diturunkeunana malaikat nanya wa aina taqa'u ka mana ieu kudu diragagkeunana tetesan hujan teu sambarangan lain sakahayang-hayang wa man yarzuqu zalikan nabat saha anu dek dirizkian melalui hujan ieu teh engke jadi jang saha malaikat ieu perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ketika Allah dek turunkeun hujan-hujanna hujan rahmat malaikat didinya langsung bebeja ka Gusti Allah siap abdi dek turunkeun cek Gusti Allah turunkeun di Cilongok supaya jararadi berbagai tatangkalan supaya salelubur buahan aing dedeuh ka urang Cilongok lantaran nurut sa Cilongok kabeh ka aing. Masya Allah. Beunang deui saminggu malaikat bebeja di Gusti ieu hujan diturunkeun di mana ieu? Ieu mah turunkeunana di Jakarta. Bentukna naon ieu supaya jararadi atau lain banjirkeun cek Gusti Allah di Jakarta. Lantaran judinya aya di Jakarta istana bajirkan istana ayo siap bajirkan siap cek malaikat datang ka sakumaha teu kudu aya loba-loba mah ieu mangan ngawarah urang istana doang sok datangkeun sabitis teh heula di istana emang lainang malaikat jagaan ku urang istana teu ceuli anjing datang ke kajagaan ceuli aing ulah dengan dua-duana. Jadi okosna urang nyalahkeun hujan ulah kembali ka diri urang sebab malaikat nyahoeun diwakilan ku Gusti Allah wakil tuh jelema anu nyieun dosana nyahoeun nya gitu tuh nu mana tuh DPR tuh jaho lag-lag ku sia cenah ku sia naon karangaranna hujan tuh itu saya manya sia teh nyaho itu saya tuh Jokowi. Aduh, iya tuh. Ye, malaikat ya Allah ya Rabbi lain lalagan. Yusuna kulla qatatin wa aina taqa'u. Ngajagaan tetesan-tetesan nu deuk diragakeun ka taneuh emang lain malaikat ya Allah ya Rabbi. Wa aina taqa'u di mana kudu diturunkeunana jeung ditibakeunana bebeja malaikat ka Gusti Allah. Wa mayyur zaku darikan nawat jeung saha nu bakal dibere rezeki
melalui cai hujan ieu nyahoeun malaikat jadi titah ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi, teu daya teu upaya urang. Ketika hujan ieu hujan rahmat, ketika hujan ieu hujan siksa, geus aya catetanana di Gusti Allah melalui malaikat. Urang tapakuran geura gitu. Aya hujan gede luar biasa turun ti jam 1 gede. Engke eueuh deui jam 2 rat gede deui. Ke eueuh di sakedeuk rat jam 3 subuh gede. Masalah jasa sugan aya banjir beurang teh aya. Kunaonna tuh hujan jam 10 rat setengah jam banjir santero. Tapakuran ku urang. Lamun saluluguna hujan doang teu bisa bandingkeun jeung nu kamari hujan. Di jam 1 peuting rat, jam 2, jam 3, jam 4 datang ke subuh gede jasa hujan. Masalah biasa bae, sepak bae. Tapi di jam 10 hujan, datang ke jam 11 ge henteu, kunaon buah banjiran. Haju keanehanana daerah nu luhur kok banjir, daerah nu handap kok henteu. Tapakuran, coba kurang. Tah hujan, Masya Allah, horenganan malaikat. Lamun urang nyaritakeun anu kamari, di Syekh Abdul Rauf Aceh, eta tsunami sakitu gedena tuh kunaon geura? Ieu laut, ieu makom, di dia tsunami. Kok teu daekeun cai ka dinya? Atuh malaikat. Itu ka ditu. Ulah ka dieu. Ka ditu ka pondok ka ditu ka ditu. Ayo ka rendem pondok terendem. Aya malaikatan, masyaallah. Tah kuari mah urang nyaho. Guys, nu mentak urang selalu mun ngomong jeung kiai mudah-mudahan we ieu hujan sing jadi hujan rahmat. Selalu urang kan kos kitu tah dibere wawasanana ku para guru-guru urang, ku para kiai urang baheula lantaran ieu hujan rahmat mah. Wa huwallazi yursilur riyaha busyram baina yaday rahmatih. Rahmat teh didinya hujan dek diturunkeun malaikat geus siap kudu ka mana nurunkeunana. Memeh hujan turun diawali ku angin-angin. Memehna ge aya mega-mega. Nah di dieu lah kaistimewaan dadamlan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah dilanjutkeun ku Gusti Allah jang nyontoan jelema mukmin jeung jang nontoan jelema kafir teh. Dawan Gusti Allah wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Ari taneuh anu bagus mah anu gembur mah anu subur taneuna. Ketika diturunan hujan teh yakhruju nabatuhu kalaluar jajadian-jajadianana. Eta kalaluar jajadian teh lain sakaluar-sakaluarna horeng biidzni rabbih kalawan izin pangeran. Masya Allah. Brug hujan tiis karasana ka urang. Urang isuk-isuk anyep luar biasa cai sing karelek dina paranti lempang cai kokorolokan dan lain sebagainya di sawah kadeuleu ku urang cai tapi galenganana kadeuleu. Herang caina urang kadinya di dalam tiis-tiris bang urang sekorodong baheula mapan ka sawah teh kieu. Bari dikadiakeun mawa teger di dinya teh. Kanyahuan kunyanya samping dikatak-takeun baju dipake ka dieu teger di bawah horeng teu make calana. Eta baheula kos karar itu. Tinggal urang sahabat, "Ai! Awewe anu deui sararawah teh hei-heian sugan teh naon? Enak belut. Belut mana? Eta tewak belut. Nya nama ka dieu ka ditu. Mana belut? Eta ngagantung. Kan jaheuh. Lakon baheula kos kitu eta potret-potret baheula. Masyaallah karim. Eta ku bungah-bungahna cai hujan teh rahmat datang ka teu make calana. Dongengna loba jasa ibuna jeung bapana anak kabeh dibawa ka sawah ieu terus di sawah lulumpatan budakna ju hayang ngising ban budak ge di sawah teh
bebe japan indungna di tengah sawah bapana jauh ngising di calana loba budak baheula mah nu ngising di calana di sawah emang lain kumaha lalakona masyaallah eta indahna cai rahmat. Terus jararadi urang ka huma kadinya ya Allah ya Rabbi di huma ge jararadi segala rupa nu dipelak teh urang ka kebon ja baheula mah aya kebon eta di kebon teh ya jararadi geus masueg jadi badur jadi di sisi tangkal cente jadi kagadung-gadung jadi segala rupa anu ngeuna jeung tulngeuna ge kabeh jararadi barang di deuleu belah ditup kacipet loba jasa budak kalimat nyawan kakak cipet di deuleu urang tunduk ka ranca pondok aya di ranca pondok didinya teh ya Allah ya Rabbi didinya teh loba jasa wow nu para ranjang teh ya katipuk urang teh nyawan ka katipuk daun cenah katipuk eta makanan khas pasar Kemis wow ngeunah jasa isuk-isuk urang gaduk keunuk sakola jundeuleu bebanjiran di pondok didinya teh loba katipuk dicokotan kieu can ngadaharna naon di imahna didahar ku urang eueuh masalah ngeunah jasa baheula mah eueuh sugan nyeri beuteung teu tiis-tiis gadahar ka situ eueuh masalah jasa irahmat luar biasa ya Allah ya Rabbi balik sakola terus mapayeula urang teh tah di pagar-pagar didinya teh loba kingkip jalan kikip kurang tadi asup-asupan kurang ka dieu ka gitu kantong bu ambal aya kingkip belah dituna ya rukem-rukem di alaan sarua bae aduh loba jasa pas dek datang ka imam masyaallah jak kedek berangkat sakola mah encan araraya barang balik sakola jam 10 setengah 11 ya Allah cecen det ararasa di kumaha atuh ya Allah ya Rabbi Gusti kabeh jararadi geus kacipet, geus cecenet, geus cente, geus bangsa segala rupa. Ya Allah. Wahara. Ta eta teh rahmat tuh kos kitu jararadi. Jatah tadi gecak malaikat di mana abdi kudu nurun didinya. Nek dijadikeun rahmat jararadi. Waduh, pare gori jararadi. Teu kudu di pupuk-pupuk cara kuari di deuleu ku patani bari ngarokol lisong fut di deuleu dihandap ya Allah lauk cek kecepeng geus puguh lauk betik mah jeung betok endet segala rupa lele leutik ambalayah di juru-juru sawah teh geus teu kudu make naon nyokot bae sair sakumaha nu bapa kolotna dicokot baheula Aju datang ka imah dikeretan teu kudu dikeretan ku indungna pek kumbah-kumbah gua taina ge digoreng. Tanyakeun ka kolot baheula emang aya anu micenan taina aja eueuh. Barang di dahar teh hulu dah heula ngagecrot amis. Taina teu dipiceran baheula mah. Emang anu dipiceran henteu. Hei, pohara teu kebal. Loba nu lulumpel hihiberan usimna eta teh usim simeut. Mulai urang nyokot pangitik di teu ka kolot urang kabeh ge lapor ka kolot ka dieu coba heula. Mais manggang morogo poos, mais manggang morogo poos. Potong poos tah. Kudu kumaha tuh? Hasi hayang mais hayang morogo. Hayang ngarogo, mais be mais, potong pelebah mais. Hayang ngarogo, potong pelegah ngarogo. Nun teu lapor heula ka emak urang ka indungeun ka bapa urang, atuh poos teu menang-menang. Je, baheula masa dikitukeun trak meunangan. Boh, diisikeun kana botol. Ih, eta potret-potret baheula di zaman-zaman Bung Karno, masyaallah masa-masa indah, masa jelema jalalujur jeung adil. Masa-masa wanon gitu ngaranna kitu lalai keluar pas tepat waktuna asal maghrib keluar diojok-ojok ku budak teh keluar memeh maghrib asup deui lalai baheula mah nurut asup deui cak lalai ngeganggu gua belum maghrib lo asup deui lalai jujur baheula mah lu mantak cek abah almarhum coba deulean cing coba lalai geus aya keluar tancan di deuleu geus bah maghrib geus yakin jasa asal lalai keluar maghrib hiji mangsa mah di deuleu kukula teh
geus kaluar teh lalai geus bah di deuleu gak kurang 10 menit manja lalai geus kaluar geus bah orang santri tas ngojok-ngojok santri teu beres mun ti baheula tah miheulaan bae cak abah teh ulah sok diojok-ojok eta karunya sia ulah eta asal diojok asup deui tapi lalai eta lalai baheula bae nurut coba anak urang kuari magrib di mana-mana eleh kulalai bolon eta anak urang kuari ya Allah ya Rabbi zaman indah jasa nu kamari ngeunah jasa simet digoreng ngeunah lele digoreng seungit betok digoreng seungit kuari mah ngomong mutu teh macan ayana eta doang beungeut sia atuh heuh sih tapi ngeunah aju petingna lantaran patani mah terus mirunan Masya Allah ngepul galuhur jaya tiris pan baheula di daerah Pasar Kemis mah sarua jeung di Lembang Bandung baheula mah weh indah jasa magrib teh siduru urang di dinya jam 7 jam 8 aju lantaran dirinya siduru maksudna mah supaya haneut belah dituna aya huma aya dangder cacawenean dikorek di jero nu boga nama teu nyahoeun eta zaman potret baheula ya Allah ya Rabbi kajahoan ku nu bogana sae nu ngaledang dari ieu manganu cenah atuh lain dicokotan ulah di kieu cabut tabak jeung mamang ge moalna naon jujur jasa cabut bae cabut cek nu dicokotan kitu jeung mamang ge teu naon atuh sepere ge paling cenah beak 10 tangkalas sepeda 10 eta ngeunaheun kana hate kan ngeunaheun coba kuari hei cari nyokotan kapulisikeun sia ku aing urusan dangder beak kebo hiji pan eta zaman teu beres eta kuari baheula mah Masya Allah karim teu kebal usim cabe pan di dieu nomor pang bagusna cabe sa Indonesia cabe Cilongok ye sia masuk teu percaya bae tanyakeun ka urang dieu aduh aing mah bangun ngalelewe ka aing sia ya Allah patani di Cilongok teh kapan musim cabe manu bagus tadi dijual eta anu kameron-kamerona ditumpukeun kapan didinya anu lakuna dijual nu teu lakuna dibikeun ka tatangga nu teu boga cabe dibikeunan ka santri santri luar biasa usim cabe mah weh santri teh meulem cabe coel cabe kemudian atuh sambal cabe nyayur cabe kabeh ngising di sawah ambualaya kabeh ngabeten kabeh kunaon nyeri bujur carita potret baheula ya Allah ya Rabbi indah jasa teu kebal usim jagong ya Allah ya Rabbi ngala jagong ditumbuk dijual nu bagusna anu bangsa ompong-ompong jagong saeutik teh kapan teman teu laku ditumpukeun di dinya dibikeun ka tatangga zaman balalager baheula mah tatangga lamun musim jagong kabeh ngarasaan bagian anu teu benerna dibikeun ka santri tetep santri kabagian bae anu bangsa sajagong dengan A5 gele 5 siki atau tetep santri mah wow mantap dikereutan ku nyanya dicacak di sayur atau santri emang kumaha gitu boro-boro jagong nya mah tangkal kalapa dicacak di sayur ikir carita potret baheula rahmat Allah karasa jasa ku kabehan ya Allah ya Rabbi urang lamun melak tangkal cau hiji berang menang saminggu kunaon jara radi eta anak-anakna kuari mah hese hayang anakan aduh dapuran itu ya Allah ya Rabbi kemudian tangkal awit di ditu sadapur tidu sabatul urang hayang sabatang bae mah ya mang kula butuh awi ngalah sahayang nasia sadaek nasia nu belah mana bae tuh nu kus karolot bari dituduhkeun ku nyana tuh nu belah ditu geus karolot mah los alas sadaek nasia da kumaha coba kuari coba kenal aja ngalawi polisi zaman polisi kuari baheula mah ya Allah ya Rabbi ceng siapa cenah bebejana sabatang pan 5 kurang 5-nya ayo geus teu basi kurang ngalah deui sia tuh tiis kana hate tiis ngeunaheun Masya Allah ceng sia ngalawi cenah sia bebejana 5 10 mah geus 10 cukup aja aya anak abah ka mana eta milu jeung kula anak milu
nu mana itu anak mang nu awewe milu teh awi na di bawah anakna milu masalah itu baheula mah kos kitu neng sia kunaon milu nyana mawan awi karunya jasa teu kabawaeun kukula dibantuan eta nu awewe ge milu bantuan sia mah bogoh meureun kitulah aduh ya keur carita bobogohan ge di tangkal awi baheula waduh ta potret-potret baheula tah ieu rahmat masyaallah karim ngeunaheun tarariis neuk barang dahar hui loba kemudian atuh ibutun aya kemudian atuh naon kareng dangder aya ih kasuwag-suwag ngeunah baheula balang mah baru imal nyaweun suwag bisa-bisa ngadahar badur mabok sia nah ieu naon ieu maksudna ieu iyalah wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbi taneuh anu subur mah nu diturunan hujan ku Gusti Allah merupakan hujan rahmat nu dibawa ku malaikat yakhruju nabatuhu kala luar jajadian bi'inni rabbih kalawan izin pangeran Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ya Rabbi kan ngeunaheun subur lah eta keur carita palawijo nah kuari tangkal buah baik nu dipelak baik anu henteu atawa jajadian bola deh kuari mulai kembangan ku ayana hujan tadi sanggesa kembangan teu kebal langsung pentilan terus karolot kadeuleu aya nu koneng di luhur sakampung ngadagoan ragagna eta buah potret baheula sakampung kararieu bae ngadagoan angin wer patek trok buah jeung buah lantaran patek ragagna hiji nu perebutna aya 100-an mebreg buah anu diperebutkeun mah buah daging tapi hulu bara rentus indah jasa geus teh jahoeun budak kuari mah kos kitu teh teh jahoeun di ditu perebut buah daging di ditu perebut buah kaweni di dieu perebut buah anu golek di dieu perebut asal aya angin bae ge sakitu dihareupeun imah pelakjana diperebutkeun masalah indah jasa baheula mah nu bogana mah teu kabagian melak buah golek dihareupeun imah angin gede pan gola deh buah golek mah war perebut didinya tinggal nu bogana bae kieu bae sugan marah henteu geus beres angin menang teu sia coba eta tuh menang cenah kula mah elehan ke tungguan kuku mamang dipangajulkeun endeu kumaha ku ngeundah-ngeundah teuing kuari dengan sia telok-telok ka dieu mulung buah sia mulung buah melak aing edit sia kapulisikeun sakuy jauh jasa nu matak hirup anu rada belah ditu indah jasa geus pokona hirup nu belah ditu indah jasa nu hirupna kuari geus teh nyaho kaindahan nu kuari mah masyaallah belah ditu kebon tuh tuh di deket imah kula kalau badi eta kebon tangkal buah segala aya buah daging aya buah kaweni aya buah limus aya buah nu ngeunah mah dinya mah tah bangsa buah nu kara itu dulu anu lamun urang ngadahar teh mun ngadahar di dieu cenang buah limus ajeuna mah urang carekan bae ku tah ya ngadahar buah limus nu kitu di dahar cenang pan di dieu tapi tetep bae indah bae kan baheula mah masyaallah karim berebut datang ka imahna masing-masing cak indungna sia bau tai amat sih ye jatuh ngising eta sih ada dabu di mana gorenganan perebut buah dihandapna tai santri aduh geus pokona indah jasa zaman eta mah ngeunaheun jasa neuleuh potret-potret ka tukang indah napar eueuh bendu babarengan buah nu saha buah nu bareng bae geus kabeh sumur hiji ku kabehan geus ya Allah ya Rabbi iyalah masa-masa jujur masa adil terasa
lamun aya usim cabe kabehan ngadahar usim jagong kabehan ngadahar usim kacang kabehan ngadahar sanajan anu dibikeunnan ka tatangga mah anu kences tapi tetap kabagian kan kuari boro-boro nu kences malah mah cangkangna dikahareupeun imah sia ka cangkangna tuh cangkangna ge neuleuh-neuleuh sia kadan kuna ngadahar padahal teh kudu bener ngomong kudu bener tungtungna makan ka Sukabumi 3